warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun nami abdi Nova Septiani sareng rerencangan abdi nyaeta Salami Yusni Julianti. abdi sareng rerencangan abdi bade midamel salah saji pancen bahasa Sunda ngeunaan sisindiran. Wilujeng nyakseni. Ini terang tak sisindiran teh naon? Terang atuh. Naon cik coba. Sisindiran teh nyaeta salah saji wangun puisi anu aya dina sastra Sunda. Upama dina sastra Indonesia mah sisindiran teh sarupa jeung pantun ditilik dina wangun rumpakana. Aya 3 rupa sisindiran nyaeta paparikan, hararakitan, jeung wawangsalan. Dina sapada paparikan jeung rarakitan aya 4 padalisan. Ayeuna abdi sareng rerencangan abdi bade nyontokeun bagian paparikan. Nu kahiji nyaeta paparikan piwul. Aduh, menina langsung kieu hirup teh. Ieu kembang meuni mah karena ngingesa di alana, lamun hayang jadi beunghar kudu getar usahana. Meuli tahu ka paoga dilayanan ku padahu, lamun jadi jelema boga ulah nepi gede hulu. Nu kadua nyaeta paparikan sesebred. Contohna nyaeta ditinggali make panon sebab jalan loba jukut. Ieu bau naon? Geuningan teh bau hitut. Lamun hayang dahar tutut, dahar nama disuruput. Ieu teh saha nu hitut sok ngaku tong susu lumpur. Nu kaduana nyaeta bagian rarakitan. Contoh nu kahijina nyaeta rarakitan piwuruk. Hayu urang nyar jamu ameh panggih jeung si dodo, hayu urang nyar ilmu ameh henteu dibobodo. Cingketo olahragana jang di awak urang sehat. Cingketo neang elmona jang di dunia jeung akhirat. Contoh kaduana nyaeta rarakitan silih asih. Aduh, teleponan wae. Salami jalan patengang, moal eureun di hideungan. Salami tacan patepang, moal eureun di akalan. Bubuy bulan sang rai bentang konon poe oge hade. Unggal bulan abdi teh unggal poe oge hade. Nu katilu bagian wawangsalan. Iya contohna. Tepat ngawadahan cai lamun dajan kudu getol, naon cing nyaho teu? Botol? Ih nah nyaho. Pan tepat ngawadahan cai. Netep di hiji nu aya di tiap tikungan aya naon cing? Buaya. Ih, lain. Naon? Satya. Audio Jungle.